Wasunna fis sujudi wad'u anfin, sunat dina sujud nyetandarkeun irung. Heuh nyetandarkeun irung. Bahkan sunat muakkad. Aya hadisna, gara-gara aya hadisna aya kawal mukhtar menyebutkan wajib. Heuda kaharti nu ngawajibkeunana urang Arab. Irungna mancung mang. Jadi lamun cara kan meureunnan tempat sujud teh rata. Jadi genah nyetandarkeunana ge da kitu teh irungna da panjang. Palebah kurang Jawa Barat coba irung badag ngadungkuk tiga hawu hayang napak irung tarang ngangkong dari dia yang ngagenat jujulautan itu tuh ieu tekenkeun irung ngangkat hayang nekenkeun ayeuna irung ieu ngangkat pan ieu tarang nanong-nong belah dina teh ya tanggulan rada hese memang nyai hese mah nya utamakeun we tarang anu rada mancung mah bisa tapi raku kudu diganjal mah palebah ayeuna irung supaya napak tiga standar motor onok teuing ninganan sok diganjal ku batu. Tong sok kagayaan nyaruaan jeung anu irungna mancung neng biasa we atunan. Wa yusanu wa duruk bataen awalan mutafarriqataen qadra sibrin summa kape hadwa mankibeh robi andiro aih anil ardi wa nasiron asobi ahmad bumatan lil kiblat summa jabhatah wa anfahmaan tina nangtung kedepruk kana sujud saena nupang heulana landing napak tur heula tiluhur kan urang tiluhur tarek sujud Allah kedepruk tuur cina landing heula tuur ngarah geunaheun atuh mang tiga pesawat nu napak heula teh kan bantu kang heula sok lamun ban harup heula nutug sih juga sujudna onta sujud onta kan harup heula nyuksuk sujud onta mah tuur heula kedepruk tuur nah bari sinarengang belah kenca belah katuna teh kira-kira sajengkal teu kudu ngukur sajengkal di jengkalanna teu kudu kira-kira be geunahna mangku marengang begitu tarang mendarat karek we ayeuna mendarat kedua telapak tangan plek kira-kira ngalempengan mankibeh ieu tah robi andiro ae ngangkatkeun sikuna ieu ngangkatkeun ulah rata kieu sujud teh rata kieu ngadaplok kitu teh sujud teh jadi ieu teh adek kana bumi ulah ieu angkat ieu unggul nu napakna ieu unggul ieu angkat dirona nasiron bukakeun leungeun ramona bukakeun madmu matanda karek dina sujud marapet ramo teh yang hadap kiblat ka ditu dina takbir rengang dina ruku rengang dina sujud madmu matan rapetkeun kabeh ngiblat ramo beres landing dua telapak tangan karek summa jabhatahu wa anfahu aya soalna sujud anu ngarongkong ka hareup memeh tuur telapak tangan heula nu mendaratna Allah ngarongkong telapak tangan heula sanggeus telapak tangan karek tuur beres tuur karek tarang lain tuur heula tuur telapak tangan karek tarang bareng jeung irung nuripu lamun nyuksruk tarang heula sok sare kumaha ayo
eta mah ti kusruk eta mah mal bener tarangheula mah bakal bae nyawa tarangheula mah euy di luhur tarangheula ngabuluda wah bakal ngabanting atuh watapriku kodamae ngarengangkeun dua telapak kakina kira-kira sajengkal tangtungkeun bari nyanghareupeun asobena ka kiblat teu maklum sampean wa ibrazuhuma min dailihi tuh sunnah ngaluarkeun kedua telapak kaki tina tungtung bajuna jang lalaki mah jang lalaki awewe mah ulah panorat meureunna eta bagian hanap dampal sampeana wa yusannu fatu ayana halata sujud sunnah ngabuka kedua mata keur waktu sujud tong beureum kama qalahu Ibnu Abdissalam cara sakumaha didawuhkeun ku Ibnu Abdissalam ditetepkeun ku Imam Zarkasi. Nah, sunat kitu mang urutan landing nantinya tuur telapak tangan karek arang nalika nulayaan tartib landing sujud makruh muhalafatu tartib al mazkur makruh ada muwadil anfi irung teu disetandarkeun makruh kecuali irungna banget demes hampir rata jeung beungeut nya kudu kumaha deui atuh mah irungna rata atuh teh kudu kumaha da hese atuh tiga anu eta kan irungna kan hampir eueuh eta mah umat aya eueuhan tapi aku kudu disambung tapi bisa sabarna mah diakalan ari hayang-hayang teuing mah saking kungudag sunnah nyameureunnan pangsujudanana kudu pangsujudan anu bentukna khusus dicetak lebah tarang rada deklok lebah irungna rada mencul jadi sanajan irung demes ge da ieu-na ge tempat sujudna rada naik jadi anger bisa nyetandarkeun irung wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi baca subhana rabbiyal a'la 3 kali dina sujud nu nyase nu lonang mun parid jeung Imam Mahsurin tamahan ayo urang makan salat nyorangan teh lain kalakah beuki lila salat teh padahal lamun nyorangan teh kuduna beuki lila kan teu kabeubeuri kalakah jongjon urang mah lulumpatan acung-acungan juga uncal kan salat sorangan teh padahal jang mun parid man marro jeung Imam Mahsurin kudu leuwih salse sabenerna salat tamahan kayaknya kedua sujud Allahumma laka sajadtu ya Allah mungka anjeun kaula sujud wabika amantu ka anjeun kaula iman walaka aslamtu mungka anjeun kaula pasrah urang kumaha jama tidak ada pasrah terhadap makhluk teu aya ketergantungan ka makhluk teu aya ketergantungan ka kolot teu aya ketergantungan ka guru awewe teu aya ketergantungan ka salaki tuman diparaban ku salaki sehingga hatena make jadi aya ta'alluq ketergantungan ka salaki kade mohokeun ka Allah sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin tamahan eta tamahan tadi anu tasbihna 11 kali heug meungpeung amang ayeuna jadi pengangguran
naon sih gawe amang naon gunana amang di dunia naon ayeuna le serius ayeuna lamun eueuh amang teh maot pae eueuh ngaruhna kana alam dunia naon eueuh teu ngaruh teu mau oh naon ngaruhna merikasa jadi orang penting we tanpa anda itu dunia akan baik-baik saja biasa saja nggak ada artinya tegunan temang tegunan tong sok asa jadi jelema penting menikah asa aduh cenah abdi mah hayangnya panjang umur telina naon barudak lalu tikene can bisa ayeuna hayang kahayang teh cenah geus beres cenah kabeh geus ngarawin ku budak geus karawin budak geus sarakola lah tanpa anda anak-anak anda pun akan tetap hidup kok menikah asa pang berguna di keluarga kok mau hanya sebatas boga pangkat jadi kepala suku mupasirin naon gunana sugan gara-gara ayeuna aya ketua mupasirin teh udud lancar kan teu meureun biasa saja awewe menikah asa dengan kehadirannya dunia ini menjadi lebih indah loba nu geulis keneng loba satanya naon biasa saja tong sok asa jadi jelema penting biasa saja mah pembengkernya saya mah segala dibaca lamun ayeuna henteu segala dibaca rek iraha kewe cenah tos istiqomah cenah tos di bumi beuki riweuh cenah beuki riweuh komo amang pakir mah deui beuki riweuh pakir ku pakirna riweuh ku neangan kasab beunghar ku beungharna riweuh ayeuna otak teu eureun muter we terus duit sieun leungit eueuh salsena dipikir-pikir di dunia mah eueuh wadul kabeh ge mang wadul cigana kabeh ge beneran ya termasuk awewe amang kadenan mu aduh akang gagal pamajikan tilu cigana ulah serius mang cigana wong paktana aing hayang namahan deui baheula keur boga motor can boga mobil eta usaha kumaha carana hayang boga duit hayang kabeli mobil ayeuna boga mobil genep siki paktana aing hayang momotoran wegah naik mobil teh Bang nya kitu we gitu gae nah kumaha gitu tah eta teh eta nu bodas tah rek roper teh ge sok pajakna 15 juta jik bayar mayar pajak lagi geus moal bisa si amang sih tuh mobil carry kampas pirodo na kamari beulingan 150.000 beak pirodo carry 150.000 Range Rover kamari beak kampas 3.400.000 kampas nama gitu dipakai we muludan naik carry amplop 500.000 maka Range Rover 7 juta jadi ayah jatah jang mobil memang ayah cari tapan mau balik tadi nama hayang gede sesa duitna keteboga mobil nyawa apaan sa kemenang welah amplop 2 juta udah isukan ayat tablek deh pikir-pikir kamari pakai nyawa mobil 250.000 bensin 250.000 supir 7,5 aing bersih ka imah ngan 1.250.000 rekana motor isukan masorangan meureunnan ngana motor mah 10.000 ge mahi bensin minang kana 20.000 ge mau balik naik motor hayang sesana gede 2 juta kapotong 50.000 lah jang bensin meureunnan beuteuh kan berarti naik motor hari baik teh turun tina motor mah ku panitiana teh dibayarna teh lain 2 juta kalakah 1 juta bari balik kahujanan tungtungna gering ka dokter beak 1 juta teh mah
Adilah hayang utuh 2 juta waduh waduh kabeh ge aya rezekina kabeh ge aya rezekina tong sok koret kana awak sorangan sok kana awak sorangan geus koret ka muka batur yes tak sunnah ke di wayusanu iksarun doa bi sunnah ngalobakeun ngadua dina sujud mah lobakeun doa dina sujud tok doa nu mantesnya doa pe akhirateun diantawisna bisa rek ngadua dina sujud sok aya dina nu sujudna teh sok lila komo sujud terakhir ningan ieu segala dibaca ieu teh Allahumma inni a'udzu biridhoka min sahwatika wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi keren ya bahasana puitis banget la uhsi sanaan alaik anta kama asnaita ala nafsik Allahumma gfirli dzanbi kullahu daqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah qala fi raudhah dawan Imam Nawawi dina kitab Raudhah ngalilakeun sujud lebih utama daripada ngalilakeun ruku ngadon naon lain ngadon ngalamun sakal dibaca lain asal juk suruh wungkul iya pan bacakeunna loba mun rek milih gitu mending mana mending ngahilakeun sujud wasaminuha rukun salat anu kadalapan julusun bainahuma diuk di antara 2 sujud sanajan dina salat sunat karena ada pendapat salat sunat teu aya rukun diuk Allahu akbar sujud angkatnya saeutik mang Allahu akbar sujud kedua nu penting aya ngangkat saeutik teu kudu aya diuk rek Abu Hanifah itu mun teu salah Abu Hanifah kan tapi omongan sok itu Allahu akbar gitu kata kumaha cenah tak dina tarawih rek dipake dina tarawih bisa eta mah 7 menit tapi kitu carana wa yajibu ala yaksida bi rabbihi ghairuhu saruanya jeung dulurna tadi ruku i'tidal dulurna julus teh wajib dina diuk ulah ngamaksud ku hudangna selain diuk terus naon teu boga tujuan hegae diniatan diuk hegae nu penting ulah aya tujuan lian diuk sehingga lamun aya kasus jalma ngangkatkeun tarangna tina sujud karena kaget aya anu nyocok sudah siapa salat di kebon pas pang sujudan teu nyaho eta teh liang kalajengking kudu sujud teh peletuh teu tarang aya nu nakol utungtungna ku buntutna kalajengking reuwas pan amang teh udah pas udah berbeda ieu nama diukeun diuk enggak bisa anda hudang kaluhur lain ayeuna tujuan diuk hudang kaluhur karena menghindari pangseureudna eta kalajengking artinya berarti ada tujuan lian diuk hudangna kan amang boga tujuan naon menghindari pamatuk eta teh jadi kumaha bieu lamun jalma hudang model cara kitu ada sujud wajib disujudkeun deui setar deui we jika tadi ini anu tujuan rek sujud tilawah di tengah-tengah jalan pengkolkeun jadi ruku nggak bisa harus kembali lagi ke atas kemudian turun karena ruku wala yadur idamatu wadiyadai alal ardi ila sajadati saniyah teu bahaya teu masalah teu naon-naon ngalanggengkeun nuna 2 leungeun dina bumi nepikeun ka
balik karena sujud kedua pan keur waktu sujud teh leungeun aya dina bumi dina pangsujudan udang tina sujud teh Allahu Akbar diuk keur diuk leungeun dituna we anger teu ngeser kana pingping anger we dina bumi teu diangkat ngeser kana ping nepikeun ka balik kana jurus anu kadua sujud anu kadua teu masalah teu disebut kieu begitu diuk leungeun masih kene napak di bumi berarti masih kene ada sisa-sisa sujud enggak wong sujud mah intina tarang kok sekalipun menurut Ibnu Hajar aqdo sujud sab'ah anggota sujud ayat 7 tapi intinya tetap tarang wala yutawwiluhu wala tidalan tong sok ngalilakeun diuk tong sok ngalilakeun iktidal keduanya lain tujuan diuk teh lain tujuan diuk itu aya didesain karena pemisah antara sujud kahiji jeung sujud kadua iktidal itu bukan tujuan iktidal itu hanya memisahkan antara ruku jeung sujud wal syuri'a lil fasli bukan tujuan pirang-pirang aya ge diuk jeung iktidal batur madina sunat eueuh kota dieu oge oleh karena lain tujuan didesainna iktidal jeung julus mah hanya untuk pemisah fakana qasiroen duanana mangrupakeun rukun anu ponok rukun nu ponok tong dipanjang-panjang fa in tawala ahadahu malamun teh mah dipanjangkeun salah sawiosna nepikeun ka dipanjangkeun fauqa zikrihi al masru di atas zikir anu disareatkeun mun dina iktidal ngaleuwihan kadar Fatihah lamun dina diuk ngaleuwihan kana kadar aqallit tasahud ngahaja nyaho batal iktidal tong leuwih ti kira-kira maca Fatihah maksimalnya itu diuk ulah leuwih kira-kira aqallit tasahud maksimalnya tuh lamun iktidal ngaleuwihan kadar Fatihah berarti iktidal yang notabene rukun qasir bukan maksud geus ngaleuwihan rukun anu maksudah iktidal kan saingannya dengan nangtung Fatihah pada nangtung diuk di antara dua sujud itu kan saingan rukunna itu jeung diuk tasahud makanya itu menjadi standar tong ngaleuwihan eta nu rukun saja cuman sekian menit minangkana piraku ayeuna diuk di antara dua sujud yang hanya sebatas pemisah lain rukun maksudah make ngaleuwihan diuk tasahud anu rukun teu etis eta batal hamidan aliman batolat salatu wasudna fihi ayil julusu baina sajdatain wa fi tasyahudi awalin wa jalsati istirahatin wa kadza fi tasyahudi akhirin inta aqabahu sujudu sahwin iftirasun sunnah diuk iftiras diuk antara dua sujud diuk tasyahud awal diuk jalsatil istirahah diuk tasyahud akhir anu kemudian rek sujud sahwi kumaha diuk iftiras teh maklum ngadiukan mata kaki sebelah kiri bihayasu yali di mana bagian tonggongna eta kaki kena kana bumi diukna diuk iftiras wa diangkat bae kedua telapak tangan tuna dina tungtung pingping
deket kana tuur nepikeun ka ujung ramona teh rata jeung tuur, ujung ramo rata jeung tuur. Nah sirona asobiahu bari digelarkeun eta ramona bari ngucapkeun robbik birli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wafini lil ittiba. Dina sapali riwayat wa'fu anni teu kudu aneh makam di dieu mah kok wahdini wa'afini geus we da abdi masuk wa'fu anni teu kudu rieu aya riwayat saja wa'fu anni palebah igbirli. Nah sae mang dibaca 3 kali robbik firli igfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Wa sunnah jalsatu istirahatin sunnah diuk istirahat di rest area karena perjalanan jauh bari nanyak likiamin aili ajlihi karena rek nangtung tina sujud asal lian sujud tilawah perpindahan rukun mang dina salat nupang jauh nanti mana nupang jauh nanti tina nangtung karena sujud tina nangtung karena ruku kan deket tina ruku karena iktidal deket tina iktidal nangtung karena sujud jauh atau tina sujud karena nangtung rakaat selanjutnya itu kan jauh kan bedana tina nangtung karena sujud mah jauh ge mudun itu mudun sehingga perlu aya rest area di sana. Tina iktidal karena sujud aya jalsatul istirahat langsung kan tina iktidal karena sujud langsung nyuksurukan tapi tina sujud karena nangtung rakaat kedua sunnah di tengah-tengah istirahat heula. Nah hiji jauh kedua nanyak Allahu Akbar ulah ina tina sujud teh beng kana ngorakeun Allahu Akbar lelegegan eta sok kuat sih telak-telak kunaon make aya jalsatul istirahah tina sujud kana nangtung karena jarak perpindahan rukun terjauh bari nanyak wa yusanu i'timadun ala batni kape sunat iktimad teh nekenkeun kana batin telapak tangan dina nangtung tina sujud jeung tina diuk mang tina sujud kana nangtung tina diuk kana nangtung misal tina diuk tasawuf awal atawa tina diuk jalsatul istirahah pokona menuju nangtung rek tina sujud rek tina diuk sunat iktimad kal ajin jika keur nyieun adonan roti jadi tina sujud teh ulah ngaronggong langsung beng Allah sunat gitu Allah tekankeun ya kahareup Akbar kaluhur ya kahareup sunat iktimad